Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi komandan ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan nasem kuring beres tenaskeun hancan nu kamar katunda dina jajar cerita Sunda ngadu jajaten dina bagian anu ka-54. Satunya di kabitan nasem kuring ngomajak kanu teu subscribe mangga diklik tombol subscribe-na teras like teras komen teras aktifkan notifikasina kanu parantos hatur nuhun pisan pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana darahman ranco. Nyedelekna mangsa alam harita teu karasa. Mangsa alam peuting teh teu karasa lilana lantaran bimamai si Mandaka jeung nyi cucu tibra na kerdina sarena. Nyaho-nyaho harita jedur weh waktu subuh. Si Mandaka teh heula harita hudang disusul ku nyi cucu saterusna mah bimamai. Ya sabadana ngalaksanakeun salat subuh, si Mandaka harita geus simpel weh di deketeun hau. Nyi cucu oge harita geus aya di gigireunna. Bimamai harita pakpikpek nyangu nyadiakeun deungeunna jeung sajaba-sajabana. Ku nyi cucu jeung ku si Mandaka harita dibantuan puguh we pagawean bimamai teh rengsena. Anu biasana 6:30 oge can rengse, harita mah jam 6 oge geus rengse. Sangu geus asak deungeunna jeung anu sajena oge geus arasak. Bala-bala gehu jeung anu sajena mah wah tang tuh geus beres. Haraneut keneh kabehanana oge. Teu jol harita jalma-jalma anu jarajan. Kedawak harita kana bala-bala jeung gehu am dihuapkeun. Sawareh mah dibungkus saterusna mah cereng dibayar balik weh ka imahna. Kitu jeung kitu we. Anu jajan teh beuki dila teh beuki ngalobaan bae. Mangsa alam beuki dila teh beuki caang. Nya sabadana si Mandaka jeung nyi cucu teh barang dahar, si Mandaka harita amitan ka bimamai. Rek uluykeun di lumampah nyatana dek neangan si Ronggo jeung anu mawana nyatana si Gordah katut si Darda oge si Burkau. Sabada kitu mangken celing weh duanana teh harita si Mandaka jeung nyi cucu teh ninggalkeun warungna bimamai di lemur kalapa. Lumpangna salse tapi beuki lila mah beuki gancang. Cerilat si Mandaka jeung nyi cucu harita lumpat tinggalkeun lemur kalapa. Duanana weuh kacape ider-ideran neangan si Ronggo, tapi weleh si Ronggo teh teu kaluar teu aya laratan-laratan acan, teu apal di mana padomukan anu sabenerna. Gancangna ieu carita 3 poe we geus kaliwat. Si Mandaka jeung nyi cucu teh terus harita neangan si Ronggo tapi weleh teu kapanggih. Unggal peuting na teh sok ngendong we di lemur-lemur sejen di jero warung we seperti halna di warungna bimamai. Kitu jeung kitu we salila 3 peuting. Nyaku lantaran teu manggih laratan ngeunaan si Ronggo, si Mandaka jeung nyi cucu teh harita miang balik we ka lemurna. Kacaturkeun lila di jalana harita nyi cucu geus tepi weh ka imahna, si Mandaka oge harita geus diuk ditepas. Malahan mah harita geus disuguhan sagala. Buru-buru si Mandaka teh harita nginum saterusna mah harita cacamuilan ngadaharan cau. Sedangkan nyi cucu mah harita ngaleos ka pancuran, da kawantu manehna mah geus haridangeun geus hayang ganti baju. Kasugri para wargi cak urang tunda heula si Mandaka nyi cucu jeung bahaja sakulawarga. Ayeuna urang kocapkeun si Gordah, si Darda, si Burkau jeung si Ronggo. Si Ronggo dina waktu harita ku si Gordah disumputkeun heula cenah latihan ilmu silat sangkan elmuna teh ningkat. Sok sanajan dina waktu harita oge geus bisa maragatkeun nyawa jalma mah geus pabari. Tapi lamun teh mah papanggih jeung si Mandaka geus tang tuh hal ieu teh teu gampang. Itu cek pikir si Gordah. Nu matak si Ronggo teh disumputkeun heula.
ditenden heula sangkan bisa ngulik pangarti, sangkan bisa latihan kana ilmu silat. Dina waktu harita si Gurdah si Dada si Burkaw jeung si Ronggo aya di hiji patompatan di Pilewengan. Di jero guha cicingna teh eta guha teh pamanggih menang hese neangan tetela geuninganan aya hiji guha anu memang eta guha teh eueuh anu nyicingan. Sasatuan oge eueuh anu wanian ngulampreng ka palebah eta mah. Tapi si Ronggo si Darda jeung si Burkaw mah wanian ka eta patompatan teh lantaran si Ronggo anu bakal nandingan lamun teh mah aya naon-naon mah. Di luarna harita geus aya di jero guha malahan mah geus bebenah pikeun naon, pikeun sasadiaan, pikeun tempat sare. Tempat itu jeung tempat ieuna. Eta guha cika-cikana mah urut hiji jalma. Tapi teuing ka mana eta jalmana teh? Genah karasana teh haneut deui di eta guha. Sok senajan poek mongkleng tapi teu jadi halangan pikeun si Gurdah jeung wadia baladna. Penting harita si Gurdah si Darda si Burkaw jeung si Ronggo langsung we harita singgaloler ker harita kabehanana sarare. Dina wanci isukna si Gurdah jeung wadia baladna geus harudang malahan mah geus neangan kadaharan. Aya pepucukan jeung buah-buahan di eta patempatan gampang pisan kawantu sagala aya. Pangan leutik oge aya, neangan lauk oge teu hese. Nya dina waktu harita si Gurdah meuleum lauk, neangan buah-buahan manggih jamu-jamu mah araya. Harita anu opatan keur barang dahar we ngadaharan lauk jeung ngadahar buah-buahan. Menikeun ka ponyok naker. Wah, urang boga keuntungan euy, bisa jejing di tempatan. Cocok ieu mah. Mun dipake latihan ilmu silat pikeun si Ronggo ya. Bener Kang, cocok pisan doh ieu mah. Pokona mah urang jadikeun si Ronggo teh cawara anu sakti mandraguna anu bisa ngelekeun si Mandaka. Musuh urang teh ngan hiji nama Kang nya si Mandaka. Bener euy. Bener pisan Darda. Musuh urang teh ngan saukur saurang. Anu si jenama lah babari. Ayeuna mah kumacarana si Ronggo supaya jadi jalma anu sakti mandraguna. Kudu dididik urang ya. Bener pisan Kang, urang didik. Bener pisan Kang, urang didik. Anu tiluan harita kalecok ngobrol sangkan si Ronggo teh jadi cawaran pilih tanding anu bisa ngelehkeun si Mandaka. Dina poe harita anu tiluan katambah ku si Ronggo teu ka mana-mana cicing we di dinya. Pangawakan si Ronggo beuki latih asa beuki nggedean. Sok sanajan umurna can oge aya sabulan kakara oge aya saminggu, tapi kabuktian si Ronggo teh geus bisa leumpang. Beda pisan ti budak anu sejenna anu umur saminggu teh kakara bisa ceurik we jeung ceurik, tapi si Ronggo mah geus bisa leumpang, bisa lompat, bisa maehan jalma sejen. Dina waktu harita si Ronggo keur diuk we harita dina bangku. Pikiranana harita ciga anu keur kumalayang, teutepanana oge kosong, manehana teh keur mikir jeung jiga-jiga anu keur ngalamun. Tapi ku si Gurdah jeung si Darda katus si Burkaw teu diganggu, diantepkeun be. Si Gurdah, si Darda jeung si Burkaw harita manehanana ngajak ka si Ronggo sangkan latihan ilmu silat. Si Ronggo puguh we ka cidabongan pisan dilatih. Si Gurdah katut dua baturna. Dar we harita latihan kana ilmu silat. Dititah itu dititah ieu. Kawan tu ilmu si Ronggo teh memang hebat. Mun teh mah titah mawa batu anu gede-gedeikeun. Kiliwing we batu anu gede teh ngan saukur diangkat ku leungeun sabelah. Bisa ngangkat saterus nama dibabetkeun kitu jeung kitu we. Ngancurkeun hiji batu mah atuh perkara nu gampang pikeun si Ronggo mah. Nyadekna mangsa alam harita teu karasa. Repdi we harita geus peuting. Si Gurdah jeung wadia baladna harita geus ngajeng hehe we harita dina patempatanana. Malahan mah geus sasadiaan dek sare. Ker harita nu tiluan sarare. Sedangkan si Ronggo mah teu sare, manehanana beunta. Manehanana harita
eueuh acara pikeun manehanana atawa istilah pikeun manehanana mah sare dina peuting harita. Cenah si Ronggo harita luncat celing. Harita pancunang tung dina batu. Curilat harita ninggalkeun jero guha langsung manehana teh kaluar ti jero guha. Dina waktu sagedang we si Ronggo harita geus aya di buruan guha. Der si Ronggo harita latihan ilmu silat sesoranganan. Jurus-jurus anu digunakeun ku manehanana memang luar biasa hebat. Dua lengan si Ronggo harita hurung. Dua sukuna harita sewak-sewuk nejeh ka itu najong ka itu ka dieu. Curalit celing. Si Ronggo harita jujumpalikan. Kadang-kadang maka hareup, kadang-kadang maka tukang. Badan si Ronggo ante ku hampang naker ciga-ciga anu henteu boga beban pikeun dirina. Awantu ngagunakeun ilmu ringan tebuh anu luhur matakan katingalina teh hampang. Bekilila latihan ilmu silat si Ronggo teu beuki cepat gerakanana. Nya sanggeus aya kana 2 jam latihan ilmu silat, si Ronggo harita ngeureunkeun gerakanana saterusna harita curilat tinggalkeun eta patempatan, tinggalkeun guha anu jicingan ku si Gordah jeung 2 baturna. Lampahan si Ronggo harita ngacurilat teh ka pilemburan. Saterusna si Ronggo teu asa-asa harita maragatkeun jalma-jalma anu aya di pilemburan. Nyedot tanagana, nyedot kakuatanana. Dina peuting harita aya kana 10 urangna anu disedot kakuatanana, anu disedot tanagana, kulitna jeung sajaba-sajabana. Teu aneh dina waktu isukna teh. Dina waktu isukna teh rame di eta lembur lantaran aya rorongkong jalma weh cinggaloprak di pipireun imahna. Di deketan garduh oge harita aya kana opatna. Ciga-ciga nama jalma nu keur ngaronda harita dipaehan ku si Ronggo. Unggal peuting teh kitu we si Ronggo teh sok liar sosoranganan. Si Gordah jeung 2 batur nama teh apaleun si Ronggo sok keluar dina waktu peuting. Kawantu sarena menikeun ka kebluk naker. Nya urang kocapkeun kaum dangu sabulan we ti harita. Kakuatan si Ronggo beuki dieu teh beuki ningkat, badan oge beuki jangkung. Katingalina mah umur si Ronggo teh aya kana 4 tauna. Sok padahal umurna teh kakara sabulan leuwih. Tapi kabuktian kulantaran sok sering nyedot kakuatan jalma, lumatak badana teh tereh gedena, tereh jangkungna. Nyakocapkeun dina hiji waktu harita, isuk-isuk dina waktu harita. Si Ronggo harita ngomong ke si Gordah. Manehanana hayang tarung cenah jeung hiji jalma anu sakti mandraguna. Si Ronggo harita cumarita. Ente sabenerna nama hayang tarung teh mamang. Hayang tarung jeung anu sakti wing mah. Mung anu teh sakti mambung hayang anu sakti mandraguna wing mah. Memang halus kena gitu jang. Lamun hayang jadi jalma anu jawara pilih tanding mah kudu tarung teh jeung anu sakti. Ulah anu ecek-ecek. Jeung sakitu ujang teh yang tarung aya sok sebutkeun ka Mang. Nyata weng mah hayang tarungna teh jeung anu saha ngaranna teh? Kamari geuning ku Mang teh dicaritakeun si Mandaka. Nya hayang tarungnya si Mandaka Mamang. Nah geus cukup. Ilmu ujang teh mangkaning si Mandaka mah ilmuna teh hebat. Sok we pikiran. Nya jang ilmu teh hebat. Ujang wani ngalawan si Mandaka. Nyari can dibuktikeun hebat jeung enteurna mah da. Ya memang kudu dibuktikeun heula cuma Mang. Ulah henteu dibuktikeun heula. Mun geus taruk weng ele nya berarti si Mandaka teh hebat kitu teh Mamang. Bener memang kudu kitu. Tapi ari cek ulama kieu jang ieu. Kumaha lamun urang nangtang tarung heula we? Kasawi lah kapilemuran urang nangtang tarung heula. Lamun geus mineng tarungna, geus bisa ngelekeun jalmana, kakara ujang teu tarungnya si Mandaka. Kumaha tah satuju? Sabenerna mah hayang langsung jeung si Mandaka wing mung jeung batur. Lantaran durasi teh Mamang waktu teh kabuang-buang. Wah, ayeuna urang ini cek buru. Si Ronggo ciga-ciga
anu geus teu sabar hayang tarung jeung si Mandaka. Dibere saran kitu kieu teh mungeun hayang tarung teh jeung si Mandaka. Si Gordah harita silih ret jeung dua baturna. Mun si Ronggo geus boga kahayang geus moal bisa digantian ku kahayang anu sejenna. Jang geus hayu tuh ah. Ayeuna keneh we jang urang edit. Sok buru. Geura singkil, geura persiapan. Wengang geus siap ya. Urang ini teh ya kene. Heula kela jang. Bang ieu dek sasadian heula tunggu heulanya sagedeng. Si Gordah harita nyelang asup heula ka jero guha. Lila harita balik deui nya sabada kitu mah harita curilat. Opatna harita ninggalkeun eta guha ngajugjuk ka lemur si Mandaka. Opat jalma harita jojoretan kokolepatan di pileuweungan. Nya kulantaran umpatna gancang, sirikna teu dan teu nincak kana taneuh lantaran elmuna pinuncul. Si Ronggo harita lempang atawa lumpat ti heula jojoretan harita. Si Ronggo bisa nganyahokeun yen si Mandaka teh aya di lemurna Nyi Cucu atawa di lemurna Bah Ajay di lemur geni. Nu matak si Ronggo harita langsung we muru ka eta lemur. Di kamana jang na geuning ka dieu jalanna. Si Mandaka mah lini dia tuh jang lini dia lain. Nah, kumaha wengi tuturkeun. Pokona nama si Mandaka mah nyaho. Keur aya di imahna. Saha ngaranna dah poho aing ah. Pokona mah aya di imah eta we lah ngaranna mah teh saha. Sok buru lah. Tuturkeun. Info merjang teu nyaho. Alah teu nyaho. Pokona mah tuturkeun we ngan. Wirasat mah di eta lembur. Sok buru tuturkeun lupa teh cing gancang atuh boyot sia. Si Ronggo harita nyarekan tiru teu nama ka si Gordah. Si Gordah harita ngagunakeun elmuna dina tanaga lapis sapinuhna sangkan tereh bisa nyusul ka si Ronggo. Curilat. Dina waktu anu gancang oge harita si Gordah si Darda jeung si Burkau bisa nyusul ka si Ronggo. Kesang makesang nyurulut harita meseuan badana bajuna teh baseuh lantaran ngagunakeun elmu sapinuhna. Tapi si Ronggo mah teu ngagunakeun elmu sapinuhna, ngagunakeun elmuna ge dina tataran elmu anu biasa. Tapi tetela gancangna gancang pisan. Kadila antarana harita si Ronggo geus tepi weh ka lemurna Bah Ajay nyatana lemur geni. Di luanana atawa opatanana harita geus parancun nangtung di eta lemur lantaran geus asup ka jero eta lemur. Si Gordah harita ngelel, si Darda jeung si Burkau geus sarua harita ngelel. Teu sirikna nu tiluan teh meubeutkeun maneh lantaran kacida capena, kacida hausna. Alah, tunggu deula jang. Alah, mangga cida hausna alah. Alah. Oh cai. Darda dengan cai euy. Haus, aduh haus ya haus. Sarua Kang, gua lagi haus. Tunggu heula jang, garing teu koroy aduh. Aduh. Si Ronggo harita nempo anu tiluan menikeun kanyang saya karunya pisan. Si Ronggo ngan bati seuri we nyerenge. Iya mah ya. Ilmu teh kacida hanap mah cida mamang mah. Ya kaya oge menikeun kata bisa, tapi cus mah. Geus cicing heula dina nya, nya geus dik. Kaitu heula ti heula lah. Ret manggihan ka si Mandaka. Mang mah di dewe tungguannya, ke lamun geus jak-jak tuturkeun ka itu. Curilat, kolepat. Si Ronggo harita ngan sakejap geus ninggalkeun eta patempatan. Si Gordah, si Darda jeung si Burkau harita coloho kelantaran daya kecepatan si Ronggo leuwih punjul tibatan dina waktu kamari-kamari. Si Ronggo harita ngolepat ngacurilat saterusna mah harita ngadeukeutan ka imahna Bah Ajay. Lila antarana harita si Ronggo geus tepi weh kaburuan imahna Bah Ajay. Curilat celing. Harita si Ronggo geus pancuh nangtung. Di jero imah harita si Mandaka aya. Bah Ajay oge aya, Nyi Cucu oge aya. Kadatangan hiji jalma nyatana si Ronggo kadinya. Si Mandaka harita curinghak, buru-buru harita kaluar ti jero imah. Kasampak teh geus aya nu pancuh nangtung hiji budak lalaki. Si Mandaka harita ngadeukeutan, si Mandaka oge bisa ngarti. Nyi Cucu oge bisa ngarti yen anu aya di hareupeun si Mandaka teh mangrupakeun hiji budak ajaib teh
anu mibanda kasaktian anu luar biasa. Harita si Mandaka cemarita. Wah, saha ari maneh teh woy? Datang ka dieu kedinganan. Ngajak tarungnya. Ngajak tarung lain. Bener pisan. Dewek tenek yang tarung ke maneh Mandaka. Sok kurang buktikan saya di antara orang anu pangsaktina jeung panggagahna. Dewek geus teu kuat ya hayang ngadu jajatan jeung maneh Mandaka. Hai. Oh, hayang tarung jeung wing sok lah. Nari wing cenah naon. Masalah tarung masuk. Si Ronggo harita teu bejan kasempatan lantaran manehna teh jiga-jiga geus teu kuat hayang tarung jeung si Mandaka. Curilat. Dina waktu harita langsung narajang menikeun ka sajorelat. Geus aya di deukeuteun si Mandaka. Sewuk-yuk. Urip katuna harita ngablesur kana dadana si Mandaka. Si Mandaka harita kaget lantaran daya kecepatan si Ronggo kawilang ngabahayakeun. Kedugdas. Si Mandaka harita ngabendung kana panarajang si Ronggo. Hiuk lengan kencah si Ronggo ngablesur kana pipina si Mandaka. Kedugdas ditakis deui harita ku si Mandaka. Dina waktu bantrok harita duanana ngadaligdeug mundur ka tukang salengka. Si Mandaka harita kaget. Pop deui si Mandaka harita cemarita. Woi, hari maneh teh sangaran woi. Sangaran maneh teh saha? Ngaran wing teh si Ronggo, Mandaka. Apalnya? Apalkan atuh? Siap. Curilat. Si Ronggo harita nerajang deui sukuna harita sing blesur ngajejeg harita kana anggota badan si Mandaka. Si Mandaka harita pakeupis nakisan kana serangan si Ronggo. Hiu kedugdas. Jarig. Si Mandaka harita ngajarig nur ka tukang tiru lengkah lantaran si Ronggo terus-terusan harita ngaragsek nerajang ka si Mandaka. Bahajai ni cucu harita paranco nangtung di deketan imahna. Kemudian ngaganggu lantaran si Ronggo nyerang nate ka si Mandaka ciga-ciga memang hayang maragatkeun nyawana si Mandaka. Boleh pat si Ronggo harita nerajang deui. Sawuk-yuk. Sukuna harita ngablesur kana ujrena si Mandaka. Si Mandaka harita ngabendung ku leungeun katona. Kedugdas. Sawuk-yuk. Kedugdas. Jilang. Harita si Ronggo loncat, julalit harita. Lajeng balikeun badanna di luhur saterusna harita ngajejeg kana tarangna si Mandaka. Si Mandaka harita rancing geus naker curilat harita. Pindah tempat, keplos serangan si Ronggo harita teu keuna kana sasaran. Wajirim harita adu hareupan, terus harita silih serang, silih tenggel, silih robohkeun. Tapi duadana pada pakepis, pada tapis, pada bisa ngunggulan karena serangan lawan masing-masing. Sakapeng mah dibendung, sakapeng mah harita ngagiwa. Kedugdas. Yuk, gilet pos. Dina hiji kesempatan nu hade harita si Mandaka bisa ngasupkeun kana dadana si Ronggo mangrupakeun tenggelan leungeun katuhna. Yuk, keduk, coprot. Daligdeug. Si Ronggo harita ngadaligdeug dua lengkah. Si Mandaka harita nyusul tepus hiuk. Sukuna ngablesur harita ngajejeg kana beuteungna si Ronggo. Tapi di waktu harita mah si Ronggo newak sukuna si Mandaka siet kap. Si Ronggo harita ngapalengkeun badana si Mandaka. Wer kalayang. Si Mandaka harita dibalangkeun. Si Mandaka dina waktu harita buru-buru ngacumbalikeun badana di luhur. Culit celik, daligdeug. Si Mandaka harita pancu nangtung saterusna mah harita ngadaligdeug lantaran daya anu dilepaskeun ku si Ronggo memang rongkah. Si Mandaka harita ngadaligdeug mundur ka tukang saterusna mah harita mancukeun tangtunganana. Bahajai jeung Nyi Cucu katut hinungna Nyi Cucu harita bisa ngarti yen si Ronggo teh mangrupakeun hiji jalma. Hiji budak lalaki anu memang beda di jalma sejenna. Letik-letik cabai rawit geus bisa nibanda ilmu anu luar biasa hebat. Cacakan letik kene komo mun teh mah geus gede. Hati-hati Mandaka. Si Ronggo lain budak biasa, hati-hati. Kade gagaba, ulah gagaba. Kade Mandaka.
Si Mandaka harita bisa ngarti yen si Ronggo teh lain budak biasa mangrupakeun budak lalaki anu elmuna luar biasa pinunjulna. Wilat harita si Ronggo narajang deui euleuh. Waktosna parantos Epkom dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.